Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Abi Salma Janapila di kelas 10 IPS 3. Abdi di dieu bade ngawawancara salah sahiji masyarakat anu beunang dampak ti Covid. Nepangkeun Wasta Aka jeung naon padamelan teh? Wasta Abdi Aldiri Paldi padamelan nyata janten guru. Naon wae dampak Covid kana padamelan teh? Dampakna seurnya salah sahijina meureunang kanggo guru pribados dina nyiapkeun barang ajar terus namina teh ngajarna meryogikeun kekuatan atau misalkan namina teh ngajarna kedah lebih ekstra dina biasana pas tatap muka di kelas ayeuna daring gitu. Nah, janten benten lah rasa nu bade disampaikeun kanu janten urang kali siswa teh gitu. Kumaha cara dina ngumpulkeun dampak Covid? Cara mengumpulkanna nyaeta sami anu tos diperintahkeun nya ku pemerintah anu pertama kedah ngajaga protokol kesehatan, jaga jarak, terus jangan berkerumunan lebih daripada 1 atau 2 orang gitu. Nah, tetap ingat menggunakan 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Kumaha sikap AA dina pembelajaran jarak jauh kangge urang kali? Sikap Abdi pribadi merenang kedah langkung sabar nya, langkung sabar kusabab ngajelaskeun ka urang kali siswa dina tatap muka langsung di kelas sareng dina komputer atau laptop nya daring itu benten nya, benten. Jadi nu janten guru teh kedah maksimal ngajelaskeunna nya, kedah membutuhkan tenaga ekstra 2 kali lipat meureunnya. Nah, anu biasana nya sesah gitu untuk kondisikeun si urang kali eta ada itu. Makana nu janten guru teh kedah tiasa ngadesain kumaha pembelajaran daring gitu. Naon harapan ka payuna saat Covid? Harapanna nya semoga naonnya Covid ieu teh nya panyakit ieu teh wabah ieu teh mugia teu aya deui anu kadua kalianana gitu nya. Tos lah meureun ieu tahun terakhir dan harapanna ka pamarentah tiasa ngauihkeun deui semangat belajar urang kali meureunnya ayeuna teh tos 1 tahun lebih meureunna urang kali ke sakola. Nah, janten semangat suasananya teh berbeda gitu nya. Atas wae ti sim kuring mohon maaf bila aya kalepatan. Wassalamualaikum